Aku naon jalan mata gelok gitu suka. Ya. Pas kamari cak Kang Ede kumaha urang teh keur hujan tanya posisina teh teh raca poleh urang teh da mungkin hujan nya eueuh meureun bogana keur hujan mah gitu pame urang teh ka kebon belah ditu tuh poleh nu belah ditu tuh nu di lebak teh kan nu poleh nu di handap kumaha tah ini teh urang teh ka kebon geus nepi naik urang teh tah urang sabat keur ngalah di luhur urang ningali teh aya jelema nu kikieuan sesembahan kan tangkat sampole eta teh pas urang direret teh si Bejon eta mah aing diaja ditipu aduh bukan dinya aja itu kemarin kan aing diaja itu mana teh kurang gawean deui oh eta teh menang ngagawean Kang Era jeung Ede teh ya eta aing nya aja aing kada teu usum ayeuna keur aku tanya yang urang lompar ka tangka yang beungar tangka di mana-mana ge hayang beungar mah kudu urang daek usaha rajin atuh praku we urang nyembah tangkal campole mata harita kurang digawean kurang peta rokok peta itu ieu urang teu nya tadi timbulkeun ka urang da urang salah ngomong harita teh urang bodona teh kalah minta voucher da kabeneran apa urang bea kotana harita teh main sugan mere gitu tadi kita ai urang mah jelema ini teh ngarit cenah urang teh ngarit main ngarit tadi tadi urang nyeker di situ nyeker oh pak udah kayaknya beda ka belah dia gerak pemain iya mun aing pas aing ngaritna ka ditu mah pas lewat ka dieu ge ieu ora ieu ayeun ieu mah penting naon barudak mah A few moments later. Buat loba aing kamari katipu deui barudak aduh aing mah euy sugan teh bener heuh eta teh karuhun eta tatangkalan eta efek teh jurig tahu ieu kudu loba kieu yo domba tadi paraman kamari teh ado mah teh bikin kieu heuh cing asaan ado mah teh tapi kieu kieu alge berani kieu nih ado mah teh kan kieu si Jon lewat ka dieu aing ngaritna di dinya mah kan ngaritna di dinya mah geus we aing urang tipu di kagok pasti urang gawean deui jelema nu kitu mah kan jelema saya kepercayaan jeung penasaran kan itu ka urang ieu mah ngapangi urang teh hayang beungar hu cing kumaha carana ah kan ngomongna yang beungar itu geus we kieu aya nama urang tipu mana teh dudukun jadi dukun kan bae lah urang gawean teu soalnya itu bari mana cair tibang heuh cairkeun sebenarnya sebenarnya nama jadi dukun mana boga naon alat mah bawa we misalkan berarti urang balik ke amreunnya samping kopean nu kana ditu heeh aya di imah mana cokot motor heeh maneh pura-pura jadi ojek maneh kudu nyamar engke urang Ulah baleun maneh kan Kang Ede teh tuduhkeun kan pasti panggil jeung Kang Ede engke di dieu bejakeun we urang ieu sok ka dukun eta diantar ku tukang ojek gitu aya tukang ojekna gitu maneh jadi tukang ojekna kumaha gitu jeung situ dah ya orang di dia Kang Ede temuan di dia tuh nya ayo arok we udah lila bari ngarokot bisa digotong reungit panas di tengah poe ah rek balik ke ngeker lagi usir ka cuka paku euy aing kumaha neangan anu jalan rek ngareng ah sugan ah ayeuna mah nanyakeun deui aing eta mah Ede naon di gua keur ieu nomor gitu ah sampeurkeun ah sugan aing pada ya Kang Ede keur naon di dieu akhir kulit we kamu sok sahur ini mah gerbang kematian tadi dikunci wae teh buka-buka buka di muka buka buka wae telepon atuh kali itu ka mana ngarit ieu teh aya boga doma berarti nu kemarin geus bener ah doma batur ieu paro oh lain nu kamari teh boro dewek teh kadinya udah aya medikini nama aya gitu ngan aya budak teh duaan kan kegigilan teh tuh kewo ke budak oh pantes lagi kieuan eta tangkalan adi kieu teh langsung ganti hukum nu nemalan teh nu nemalan urang teh leuwah nya ah teh nu nemalan ieu teh tapi di ajaran kalinya mah geus geus diajaran hujan-hujan salah mana mah lain tangkal nu eta mana hari itu berarti orang salah salah oh
kemari ya itu. Iya mah. Oh, Aya bejadinya. oh iya gitu. Orangnya nungguan. Apa sih sok? Di tangan ayeuna urang sok. Siap, aya jelema bisa ngalape dukun. Dukun? Asli ya teh. Tang derek eta datangan. Orang mana eta teh? Dukun teh? Eta mah orang Cigeblik teh orang mana? Itu mau di ditu daerah itu. Jika beli, alung tanyakan teh ah. Aduh, oh jauh eta mah nanya kitu nih jalan teh. Bisa erek gitu mah. Wah, kayak Sok rekomendasian gitu urang. Apa? Oh, Dukun gitu ke sana. Ke urang bejalinya. ya apa? Kurang datangan ayeuna keneh. Itu aya urang keur nungguan barudak. Bapak nama orang geus menyebut ih katang can bayar utang. Bapak nama kok mati kali kieu we dulu. Ya pantas itu Si aja. paraban elod deh. Jeung keripik. Coba bisa bisa macan geus jangan ayeuna. Sudah tangan. Tampok nu tiket lah. Pokoknya mah Kenapa siapa sih? sok urang. Asli. Asli. Nah, tadi kumaha emang? Di Banghareun gitu, pi Banghareun. Asli ieu. Sok we ajaran. Ah, urang mah tidak tangan ayeuna. Tarik tinggal. Lain kan itu orang enak tujuan teh ka tower ke Kang Ede deui. Geus rek ngajadikeun rencana tadi tuh urang tinggal geus mawa barangna. Mane geus mawa motor ieu kan. Mane pura-pura jadi ojek nan kieu teh. Tapi aing boga topeng bae make topeng gitu. Bae penting mah ulah apalin si Ejod bawa eta maneh. Heuh nya bener. Pasti si Kang Ede ge geus panggil jeung si Ejod di ditu teh cek urang mah si Ejod balik ngarit paling oge pastinya. Nah itu urang sampeurkeun Kang Ede ah. Mana yang tenang lo? Pak. Oh, itu standar. Oh, itu standar. Lagu di sana tuh. Ya deh. Diulang semua barang lagi. Tinggalin motor saya nanti kaki itu. Oh, itu standar. Pagi itu dia marahnya. Tuh, can nyata. Aing cek jeung Kang Ede panggil teh dia. Jadi teu Kang Ede itu ngagawean si Ejod teh. Jadi, tapi soalnya datang kan dia. Mana hari ini mana si Bejo datang. Panggil. Nya bener cek urang oge, piling urang pasti panggil. Tujuan ke mana? Orang itu juga ke desa Cibiring. Anjing jauh eta mah teh kampung Cirombeheun. Baik lah ya teman. Banyak itu. Udah Makanya nurek ini dari orang. heuh nya bener. Mainan ieu. Urang jadi dukun paling urang dukunan. Jadi si eta teh tatanya ka urang kan. Berarti mana yang ini kira sore ini musim Heuh urang ka ditu paling nyumpang bae. Urang ngungguan belah ditu. Paling urang cicingna saung. Engke kumaha tuduhkeun heuh. Nya atuh Kang Ede, lah. Ya emang. Nanti tinggal panggilan ke atau dakwaan si Bejona. Ya pasti kalawat makanya Oke, pasti meran mana? Di studio aja mah, pakainya nyamar lah di tukang ojek. aya topeng dan itu udah. Supaya diapain, gitu mana? Dakwaan deh. Kalau bahkan jangan eta. Kalur udah pasti jauh pasti ngojek udah jauh tuh kalur. Dakwaan ini aja namanya. Cuma balik we ini mah. Balik dan terus ininya. Kayak orang bagi hasil itu. Balikannya. Heeh, sok. Siap. Mau nih euy. Kan bae ah tukang ojek di demi beunghar aing masuk kurang dijugdug rek nanya rek mundur ogen teuing. Darah. Buru-buru enak mah. Capek anjir nih. Nanya kieu euy nyekung pohon unggul. Aduh, sugana ya tukang ojek dibayar ku aing sabaraha oge ah. Ah, demi beunghar ah. Dijugdug aing mah. Aduh. Pakai topeng jelema teh. Salieur desa tiung euy. Punten, Mang. Ojek lain. Ojek. Ah, di topeng gitu, Mang. Ye, di dia mah tah apa? Naon sih, Bang? Desa dieu mah angker aya mana? Aduh, bener. Oh, kudu disarwakeun yang ituna. Yang penungguna. Oh, ngambil sarwa. Abang ngerti balik nanya. Nah, Ai bagonteng di Bali mana? Cenah di desa Tigeblik. desa eta kan pungrorombeun jauh, lumayan. Atuh, Bang bisa teu nganter ka ditu? Ah, ini eta mah angker euy. Baiklah dibayar kurang sabaraha sok. 100.000 bae. Hayu lah. Terus cerita. Atuh, Mang ieu heuh. Atuh, Mang. Ka ditu Mang heuh. Kayu lah. Sok, tolongan Mang heuh. Siap.
Ah, mang kunaon? Mogok anjing. Oh, jauh kene mang. Jauh. Aduh, kumaha tuh mang? Pang dorong ke, pang dorong ke. Oh, siap mang. Dorong. Aji, nyamaya 100.000, nya kudu ngadorong. Wah, edan tukang ojek teh. Di topeng deh. Aduh, liur. Ya, jauh kene. Kok kudu dorong demi beunghar. Iya, sepi. Oh, mahal. Itu kan dia deket. Edan, tukang ojek sitting. Aduh. Kali itu berbaca mantra. Asal abahna. Ih, pohon namanya asli. Mana ke? Kalau mana nanya kali pasti nyawa cewek. Aslinya. Mana kali tar kalau nanya cewek. Siap. Nepangkeun abi. Saha? Tahan, Bah. Oh. Di desa Bojong Kone. Geus gua loba ngomong urang apa tujuan maksud maneh ka dieu? Maneh yang beunghar. Siapa dia? Nah, baca apa? Nah, atuh. Siapa usna? Utang, Bah. Enggak. Tapi maneh kudu siap syaratna. Apa? Urang minta syarat langsung ayeuna duit 100.000. Terus jeung kopi 2. Duit 100.000 mah aya. Heeh. Tapi ale-ale, ku Geus ale-ale. bae lah urang haus yang hidup. Aya ge jeung ale-ale jeung teh. Betul bae dia kan. Geus Yuk. bae lah. Kumaha we lah. Atuh banyak. Siapa? Maneh nya syaratna nya. Ayeuna keneh langsung maneh bisa langsung beunghar balik ke dieu. Siap. Maneh bener siap syaratna. Siap. Berat tapi lumayan. Siap, ae beratnya ditanggung apa lah. Tapi maneh bakal langsung beunghar. Di kumaha apa? Balik ti dieu maneh kudu nangkep ti hanggapura nu saacan ka dieu 2 poe 2 peuting ulah ini tidinya. Lamun anu nanya ulah dijawab. Siapa gitu Sok apa? lakonan ayeuna maneh bakal beunghar. Oh, siapa? Sok. Ayeuna kene? Heeh. Oke, siapa? Demi beunghar. Beunghar. Mang. Kurang kali santukeun deui nu. Amang. Ora aya perlu euy. Baiklah. Lempang we mang lah. Lempang dah dekat Siapa? ka pura mah eta. Oh, mang. Tuh sok. Beunghar, beunghar. Ini mah beunghar. Berat yang mati anjir. Baiklah urang mah duit geus meunang itu kan. Cai nginum coba cuma berat. Padahal urang mah dengar gawe. Aneh eta. Cek aing mah tah si Bejot belegug-belegug teuing nya dari mana anaknya yang beunghar mah usaha. Lain kikituan ka dukun nomor naon coba. Balik ah. Geus menang duit ieu kana mah. Ya gitu bener syaratnya itu ah. Baik ah demi beunghar we urang mah kurang dilakonan. Aku naon aja lah mata gelok itu suka. Ya.